Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Felisa Najwa, abdi ti kelas 10 bade ngadongengkeun ngeunaan sireum jeung Japati. Dina hiji mangsa aya sireum rek nginum di sisi walungan. Keur ngareok ka handap, marina seledak. Pluk ragragana cai. Hadeuna caina rada ngeyembeu lebah denyam. Tapi keukeuh bae ari ngojeh ka sisi mah teu bisa. Sireum gegorowan, tulung, ieu kuring rek pikeun tulungan. Kabeneran, aya Japati keur cindeuteun dina dahan kai anu nyodor ka luhureun cai. Kadengeun aya sireum gegorowan minta tulung. Barang ngareret ka handap, katenjoeun sireum keur kokosehan. Japati karunyaeun, geleber hiber bari ngegel daun salambar. Song diasongkeun daun teh ka hareupeun sireum. Sireum tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darah. Sok digolerkeun kana taneuh. Sireum pohara nganuhunkeunana ka Japati anu geus ngalepaskeun manehanana dina bahaya. Dina hiji mangsa Japati teh cindeuteun dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sireum anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di handeupeun tanggal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyamperkeun. Lempangna keketayepan, tapi talangke deui buru-buru sireum nyamperkeun Japati bari ngaharewos ka manehna. Japati, buru-buru geurah hiber tuh aya paninggaran keur ngintip. Paninggaran geus ngawengkang bedilna. Tapi Japati kaburu geleber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sireum. Ceuk Japati, nuhun pisan sakadang sireum, kuring geus ditulungan ku anjeun, leupas tina balai. Jawab sireum, is eta mah kapanan kawajiban sarerea, nulungan batur anu rek meunang cilaka eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus tulungan sampean. Tah kitu cenah lalakon sireum jeung Japati anu akur jeung silih tulungan. Kitu dongeng nu tiasa abdi dugikeun. Hapunten bila aya kalepatan, hatur nuhun.